Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta simkuring Yolanda Tessa, simkuring ti kelas 10 MIPA 1. Di dieu simkuring bade ngalalakon sasakala curug sindulang. Sasakala curug sindulang. Desa Sindulang teh geus aya ti baheula keneh ti zaman prasajarah atawa animisme jeung dinamisme. Pacabakan karuhuna teh kana tani ngan sok pipindahan. Upama mimiti nggarap ieu tempat, eta tempat geus goreng di pelakanana. Maranehna sok pindah deui ka tempat sejen. Kitu jeung kitu we pagaweanana teh. Dina hiji waktu, karuhuna teh tepi kana hiji tempat anu masih keneh mangrupa leuweung gerot, tapi hade lamun dipake tatanan jeung padudukan. Akhirna mung taun-taun tetep tumetep. Ngan aya sababaraha urang anu pindah ninggalkeun eta tempat. Atuh anu cicing teh ngan sababaraha umpi deui, ngan janji cenah rek nuturkeun pindah upama sadanana geus kaala. Harita nu jadi ketua kelompok istri wastana Nimas Jembelarang, ari carogena Mbah Sara Arya Tunggal. Waktu harita Mbah Sara arang mangka aya di tempat. Sok ngider bae, sakalian balik ke sok ngajirim sasatoan. Bubuhan manehna mah bisa Mancala Putra, Mancala Putri. Anjeunna boga budak hiji, ngan can nyahoeun di rupa bapana. Daku indungna bapana teh dirusiahkeun pisan. Ulah wakan nyaho bapa. Hiji waktu anakna teh geus mencak dewasa, barang ningali aya si Tumang ngagabrukan ka indungna. Si anak teu antap parah deui, manehna mesep pedang tuluy disabetkeun ka si Tumang. Antukna si Tumang teh pinanggih jeung aja, tapi geus ajal mah si Tumang teh dadak sakala leungit pada harita. Ngan Nyi Jembelarang keukeuh teu daek ngadengikeun eta kajadian kana jadi anakna. Nyi Jembelarang ngarasa sedih ku ayana eta kajadian. Waktu bulan purnama, manehna niis di buruan, dadak sakala aya nu mulag di langit, persis kana lahunan Nimas Jembelarang. Bari kaget tu reuas, barang nu mulag teh dicokot, tuluy dialik-alik. Ari ku manehna dibuka, mana horeng nu mulag teh hiji cinde. Cinde nyaeta saputangan salempai. Nyi Jembelarang ngahulang bari nyebut-nyebut cinde, tuluy manehna neuteup bulan nu kercaang moncrong dina eta poe. Oge nyebut wulan, wulan nyaeta bulan. Lamun dihijikeun mah ucapanana teh jadi cinde wulan. Eta kekecapan teh diucapkeun sababaraha kali. Nya nu ahirna eta tempat teh dingaranan Cinde Wulan. Cinde hartina saputangan, ari wulan hartina bulan purnama. Jadi Cinde Wulan hartina saputangan nu caangna saperti bulan purnama. Saenggeus Nimas Jembelarang mere ngaran eta tempat, manehna inget kana janji yen rek nuturkeun rombongan nu ti heula geus inggit. Manehna terus inggit ngan leungitkeun tapak. Kulantaran terus-terusan di teteangan, nya akhirna mah papanggih oge jeung rombongan teh. Ngan eta rombongan teh rek baralik deui ka tempat asal. Waktu Nimas Jembelarang ninggalkeun eta tempat, satepina ka eta tempat nu harita mah padubukna geus loba pisan sarta merlukeun hiji pamimpin. Nya akhirna ngangkat hiji lurah. Ku lurah anyar eta tempat teh diganti ngaranna lain Cinde Wulan tapi Cindulang. Nu hartina mah sarua keneh, saputangan nu caang moncrong saperti bulan purnama. Ngan sabada aya penjajahan Walanda jeung Jepang, eta tempat robah ngaranna jadi Sindulang. Tah kitu sawarehna sasakala curug Sindulang teh. Mugia bermanfaat, kirang sinareng langkung nukeun dihapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.